Jadi jawabnya kurang bapak-bapak ke demo teh meureun gitu. Besok gedung diutahkeun teh bapak-bapak mah. Keberian. Keberian Keberian. Tah kieu ada meureun di kabupaten teh meureun aya indungannya. Aya indungan, aya bapaan. Pernah teu urang teh tisajabana ka dewan teh nya nu disebut wakil urang nya paluhur urang meureun itu mah wakil nya urang mah rakyatna itu mah wakil rakyat luhur urang luhur keneh nya luhur urang jabatan mah tah meureun Sugan pernah nyarita ka bapak urang di Kabupaten Bandung pernah teu curhat teh kumaha kitu ka bupati kan pernah teuing naon eta di urang teh urang hari bupati mah berarti awewe di urang bupati pernah bupati di urang mah bos di urang mah bos oh di urang mah bos da Kabupaten Bandung main pemerintahan perusahaan seorang meureun kebiasaan baper meureun nya make meureun udah dipertanggungjawabkeun eta make jeung meureun segala bos segala rupa ke jeung bos pernah eta tah kala balikan deui mang paguyuban mah teu pernah sekali-kali acan ngumahakeun ka bupati teu pernah pertanyaan nah sah sok lah jawab pikir kuring ya jeung dulur anu aya paguyuban pakumahaan mah ka wakilna kan wakilna kieu tapi yang bukti mah kan teu wakilna gara-gara kela urang sebagai rakyatna tapi urang ketuana nah bebeja ka wakil da meureunan ngomong sorangan mah denge lah euy aya liran deui ya urang ye sabab kieu sihnya di Indonesia mah wakil rakyat dengan yang terhormat gitu kan gagahnya wah padahal itu pegawai orang ya pegawai rakyat kade ulah salah pegawai rakyat teh wakil rakyat itu gawe di urang pegawai urang da urang gaji ya ibarat kieu mang pegawai naon tani jadi pegawai tani ieu polisi pegawai polisi ieu tentara pegawai tentara kitu oge bupati dan sebagainya gitu nya tapi sok paroho kana perwadaksi cari tanah ongko maneh digawe di dieu misalkan teh amanya aparat misalkan sebagai aparat penegak hukum tapi osok tadi teh geuning naon jeung pipireun ngagali urang aya liuran itu nya jadi aya liuran teh jadi encan pernah we ka bupati mah encan tapi lamun ngobrol ka alasan anu benerna naon alasna make jeung mun ka bupati na bebeja nah kumaha eta teh alasan anu pastina mah lamun budak kana prosedur lah atau kuduna laporan mah rakyat mah ka wakilna we oh tuh bisa sok enak anu loba